Kantun mondel katileung paanggang muntang gamelan. Ari layung-layung Bandung kahibaran seueur gurun. Mangsa tandang makalangan anjeurkeun kamerdekaan. Ari duyung-duyung Bandung Dibelaan geurin ku tantung Pilak-pilak bentang marambat lampu barana. Ari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung. Sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung dilingkung gunung, sumirat maratan jagat. Kantun montel katileung paanggang muntang gamelan. Ari layung-layung Bandung kahibaran seueur gurun. Mangsa tandang makalangan anjeurkeun kamerdekaan. Ari duyung-duyung Bandung Dibelaan geurin ku tantung pilak-pilak bentang marambat lampu barana. Ari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung. Sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung dilingkung gunung, sumirat maratan jagat. Kota letih camperenik, najan letih tapi resih, ngaliwat caras pangeran. Kota Sumedang dipapais ku Cipeles, tanpa mas nu mata kuas, Cimalaka pamandian, ngaganyas caina heran. Jajak gak sareng nyimojan, indit mawa sariasi, nyacapkeun rasa katileun. Cimalaka jadi dug-dugan, caang bulan 14, caang mabraha cahayana, nama endah katinggalna kota Sumedang.
kota letih campuran najan letih tapi resih ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang di papaes kuci teles tanpa mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngagenyas caina herang jajak kak sarang nyimoja ingit mawa sariasi nyacapkeun rasa katina Cimalaka jadi jujugan caang bulan 14 caang mabraha cahayana nambah endah katinggalna kota Sumedang ikhlas mah nu berat ge jadi hampang ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang sing percaya lu ulah sok luh lah siga jalma teu iman manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat manusia nu pang beungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh pasti lain alasan kerluh lah sugih lain alasan kertanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca nah kitu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur urang kudu bagja kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh
alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasuh dibere sangsara sakedeung aral dibere beunghar 11 tahun tarasuh ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal matak aral ya kudu dikumaha deui kudu sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang tarekahan we sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu teh lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asa rancana meh lugina nah gitu Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal malingesna kana diri masih suci Hayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna nya kitu teh lur lain teu meunang boga budak rea tapi panda geuning kieu zamana berat omat lur lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina sugan we
tentu aya manfaatna. Insya Allah hari ikhtiar mah kewajiban sugan we atuh hasil lagi karasa kurangnya dua we lah dua. Budak gendut tiup dina karung huput dina sumut samutut bari jeung hitut bulak balik nulis nomor kode buntut beuki lila kode beuki pabaliut genep jadi salapan jadi genep dina otak hayang gera-gera beunghar kaedanan ku jumlah hadiah besar disangkana main judi bisa beunghar nu puguh mah balangsak nepi ka modal jalma jaman kiwari hirup nangimpi sok ngahontal nu puguh moal ka tepi segala rupa hayang ngadadak jadi mumul capek halal haram teu paduli. Omong kosong main judi bisa beunghar loba bukti harta beak lengkap sasar mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar zaman susah silaka ulah disiar. Layangan mah keselamatan keur jiwa beuki deukeut jeung nu di luhur sugan we aya jalan kaluar ulah keur sulit dipersempit beuki ribu budak gendut tiup dina karung huput dina sumut samutut bari jeung hitut bulak balik nulis nomor kode buntut beuki lila eta nomor beuki pabaliut riweuh dah dina otak hayang gera-gera beunghar kaedanan ku jumlah hadiah besar disangkana main judi bisa beunghar nu puguh mah balangsak nepi ka modal jalma jaman kiwari hirup nangimpi sok ngahontal nu puguh moal ka tepi sagala rupa hayang ngadadak jadi mumul capek halal haram teu paduli bahaya guys. Omong kosong main judi bisa beunghar loba bukti harta beak lengkap sasar mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar zaman susah cilaka ulah disiar ulah jangoman jalma jaman kiwari hirup nangimpi sok ngahontal nu puguh moal ka tepi sagala rupa hayang ngadadak jadi mumul capek we haram ge bae lah silaka lur
geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyagemah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina palang siang bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lain
deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga